Hanjuan di Gunung Gelis. Abah, mana? Aya kene. Bapak di luar. Ayah kami gininya. Sotoy. Bisa kan Oh, kupokal lah. Ya aku pokal heula aku dari mana-mana we. Hilap deui. Di Gunung Gelis Panglayungan tempat nis tempat nyeranakan pikiran gara-gara abah aib piola mau nulawas dari tepungan angin
Di mana nih dia? Lamun lain budak sorangan di kumaha. Mari turungan. Mari turunnya dengan ampun. Untung gitu mulu ge. Ini sengaja makin tak. Yang tiheula wae. Berbeda nonton eta teh. Aya tiheula wae. Matukeunnya beunang tuh dina peneusnya. Lagi hantar matu sing mah tuh kamu ulah gabalan. Saya jangan tau. Ampun jeung tolak. Terang Anu cok-cok